Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja puji syukur sanggakeun ka Allah Maha Gopur. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan salamina dicurahkeun ka panutan urang sadayana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, alhamdulillah urang sadayana tiasa patepang deui walaupun lewat media sosial. Dinas sabadana sababaraha sasi sabaraha taun ieu hancah hikam teu dilajengkeun, insyaallah dina dangat ayeuna dikawitan deui urang lajengkeun ngalugoh kitab Al-Hikam, mudah-mudahan dugi ka tamat. Amin ya rabbal alamin. Urang lajengkeun wae hancana pami telepat halaman 30 genep. Maqalah al-ajabu kulal ajab miman yahrobu miman lan fika kalahu anhu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Al-ajabu kulal ajabi miman yahrobu miman lan fika kalahu anhu. Al-ajabu ari heran, kulal ajabi kalawan sasampurnana heran, miman eta tijalmi yahrobu anu mabur man, miman tizat lan fikaka anu teu pukah anu tepecat eta tetep lahu pikeun man yahrobu anhu ti man lan fikaka lahu. Wa huwa sareng ari man lan fika kalahu Allahu ta'ala eta Allah ta'ala. Bi ala yaf'ala kuyen temidamel man yahrobu makana perkara yukoribu anu ngadeukeutkeun ieu ma huka man yahrobu ilaihi ka man lan fika kalahu. Wayat lubu sareng nyupri neangan ieu man yahrobu makana perkara labakoa anu teu langgeng eta tetep lahu pikeun ma mahu sarta man yahrobu. Wa huwa sareng ari malabakoa adunya eta dunya. Wa kullu syai'in sareng setiap perkara siwal maula nu salian ti pangeran. Bi ayuk bila kuyen madep man yahrobu ala syahwatihi kana syahwatna man. Wa yutbi'a sareng yen nuturkeun takdirna bi ayut bi'a sareng yen nuturkeun man yahrobu hawahu kana hawa nafsu man yahrobu. Painahu tasaestuna kisah lata ma eta telolong naon ala besoru pirang-pirang paningali panon. Alayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Ai inna dzalika tegesna saestuna yatlubu neangan yatlubu malabaqalahu nasiun eta anu timbul anu bijil anu cukul min umi qalbihi tina lolong paningali hatena man yahrobu wa wujud di jahlihi sareng aya bodona itu man yahrobu birobihi ka pangeranna man yahrobu li annau kana saestuna man yahrobu istabdala eta narima ngagantikeun man yahrobu alladzi kana perkara
huwa anu ari ladzi adna eta leuwih handap biladi kalawan gaganti perkara huwa anu ari ladzi khairun eta leuwih alus. Khairun teh mana ahyaru leuwih alus. Wa atharo sareng milih man yahrobu alfania kana nu ruksak alladzi anu labako anu teu temetep eta tetep anu teu langgeng eta tetep lahu pikeun ladzi alal baki manderikeun anu kekal alladzi anu lan fikaka anu teu pecat eta tetep lahu pikeun al baki ladzi al baki anhu ti man yahrobu walau kana sareng walau kana jeung lamun bukti lahu eta tetep boga man naon basiratun basirah paningali ati la kasatah yakin ngabalikeun man yahrobu alamro kana perkara. Sumaqala terasa dauh musonif kana lapad latar hal ulah lempang anjeun min kaunin tina perkara nu aya ila kaunin kana perkara nu aya nu sejen yani ngamaksud kuring saur musonif anal amala kana saestuna amal al musohiba anu ngabarengan liria ikana ria wanawi sareng saumpamana ria madmumun eta anu dicacad goiru muqtadin anu teu diitung naon bihi ieu amal syar'an cek sara faida jahada tah di mana-mana mujahadah sal muridu murid nafsau kana nafsuna murid hatta hawalasos sehingga bersih murid min dalika tina ria lakin qasoda jeung tatapi ngamaksud murid bihi ku amal al jazaa kana wawales wadarojati sareng pirang-pirang darajat ai awanai larut tobi atawa ngarawat ngameunangkeun pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wal maqamati sareng pirang-pirang kedudukan lam yazal maka teu eureun-eureun murid madmuman eta anu dicacad. Jadi tadi nama ria ayeuna mah hayang balasan akur-akur keneh cenah mah eta teh tina kaon kana kaon keneh makhluk ka makhluk deui. Aidon deui indal arifin nurutkeun jalmi-jalmi ma'rifat. Wal mahmudu jeung ari anu dipuji mah kieu cenah aya sida eta ngamaksud murid bihi ku amal. Wajhallahi kana kariduan Allah ta'ala bari mahlur Allah. Suma syabaha teras nyarupakeun sal musannif arrohila kana leumpang. Min qaunin tina perkara nu aya ila qaunin kana perkara nu aya nu sejen biqauli qadauhan musannif fatakuna kahimari roha. Fatakuna maka tah bukti anjeun kahimari roha eta sapertikeun himar panggilingan aetohuni tegesna himar panggilingan tipung yasiru lempang himar wal makanu bari ari tempat aladi anu irtahala lempang himar ilai kana makan huwa eta ari makan aladi eta tempat eta anu tempat irtahala anu narima anu irtahala anu lempang himar min hutina ladi wa kadalika sareng eta nya kitu deui saperti himar al amalu himari roha al amalu ali amal cenah. Jadi amal anu tina ti makhluk ka makhluk teh sapertikeun himar panggilingan berangkat ti dinya datang di kadinya terus kitu nguir. Himar panggilingan sok nguir. Berangkat ti dinya balik di kadinya nguir terus.
Al amaru ari amal li talabil jazai karana neangan wawales pihi eta tetep dina amal rohilun ari lempang min kaunin tina perkara nu aya tuh waria wa sareng ari kaon teh taria-ria wa nahwuhu sareng sampana ria ila kaon kana kaon wa huwa sareng ari kaon nu ila kaonin teh maeta perkara tu kiro anu caritakeun emma min talabil jazai buktina milari balasan tadi nama berangkatina ria berangkatna teh lain ka Allah tapi kan hayang babalas akur we teh nguir di dinya wasababu sareng ari sabab talabul jaza sababna bet hayang minta babalas bako aya nupusi eta tetepna pirang-pirang nafsu cenah ayana nafsu kene di dirina patat lubu tuluy nyupri anjeun bi amaliha ku amal nafsu rutbatan kana martabat indallahi disandingan Allah wa kullu zalika sareng ari sadayana itu jaza minal aqwani eta tina pirang-pirang perkara nu aya wal aqwanu sareng ari pirang-pirang perkara nu aya kulluha tegasna sadayana aqwan mustawiyatun eta anu sarua piqauniha dina kabuktian aqwan agiaron eta pirang-pirang agiar perkara lian Allah walakinil hal sareng tetapi na kudu berangkat anjeun kudu lempang anjeun minal aqwani tina aqwan perkara nu aya ilal mukawin kadat anu ngayakeun kumaha berangkat kanu ngayakeun teh bi an tuhliso ku yen ngaikhlaskeun anjeun amalaka kana amal anjeun limaulaka karena pangeran anjeun wahdahu barina saji maula duna haddin ajilin lain bagian anu gancang dunia au ajilin atau isukan paman maka saja ma'amilar beramal man li ajid darajati karena arah-arah pirang-pirang darajat awil maqamati atawa pirang-pirang martabat bahwa tari man abdun eta jadi abid lah hapikeun darajat waman jeung sajal ma'amilan nu beramal man lillahi karena Allah taala bahwa tari man Abdullah eta hamba Allah wahwa sareng ari man rohilun eta anu lempang minal kaoni tina kaon ilal mukawin kamu kawin wa an ila rabbikal muntaha wa an jeung saestuna ila rabbika eta tetep ka pangeran anjeun al muntaha ari pameakan aya faqadin taha tegesna makanya tetepi naon sayruh lempangna murid ilallahi ka Allah taala ilallahi ka Allah taala wasara sareng jadi murid mutahaqqikon eta anu nganyatakeun bi makna hadil ayati kana mana ieu ayat bihilapil murtahili kalawan beda jeung anu lempang min qaonin tina qaon ila qaonin kana qaon nu seje paina maka saestuna murtahil nu lempang goir muntahin eta anu tenepi lahu ka Allah walau wasilin sareng tegesna tenepi ilaika Allah wangzur jeung kudu mikir anjeun ila qaulihi kana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih paman tasajal makanat anu bukti naon hijratu hijrahna eman ilallahi ka Allah wa rasulih sareng kutusan Allah ai bil qasdi tegasna ku ngamaksud wa niati jeung niat pa hijratu tah hijrahna eman ilallahi ta ka Allah wa rasulih sareng ka utusan Allah bil waqi dina buktina wa nafsil amri jeung dina datna eta perkara pahia tahari hijrah mahmudun eta anu dipuji muqtadun anu diitung naon biha hijrah paman waman jeung sajal makana anu bukti naon hijratu hijrahna eman ila dunya kana dunya yusibu anu bakal ngameunangkeun eman hakana dunya aw imraatin atawa ka awewe ya tazawaju anu bakal ngawin eman haka mar'ah pa hijratu tari hijrahna eman ilama eta kana perkara hajarona hijrah eman ilahi kana eman pafham
maka kudu paham anjeun kaulahu kana dawahan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'amal jeung kudu mikir anjeun hadal amro kana ieu perkara in kunta lamun bukti anjeun dapah min eta anu ngagaduhan pemahaman yakni ngamaksud kuring anna fi hadal hadis kana saestuna eta tetep deui hadis tanbihan aya ngelingan ala maknal madkur kana man anu geus dicaritakeun wa maudhi'ul itibari sareng ari tempatna ngalapi tutur wa ta'amuli jeung mikir huwa eta ari maula maudi sareng ari itu maudi sareng ari itu maudi ul itibar asyaqqu tsani eta sabelah anu kadua ani ngamaksud kuring pa hijratuhu illa ma hajaru ilaihi maksudna eta fa inna ma'nahu maka saestuna manana syaqqu tsani annahu eta saestuna kalakuan la nasiba eta taya bagian eta tetep lahu pikeun man asaro dunia jalma anu milih dunia teh man hajaro ila dunia man hajaronya lahu man hajaro ila dunia mila wusuli tina wusul wal qurbi jeung deukeut aladi anu hudia di bagian bihi kana ladzi wusul wal qurbi sahaman jalma hajaro anu hijrah man ilallahi ka Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah wa ka'annahu sareng sae jeung kaya-kaya saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabah eta ngelingan Kangjeng Nabi bidunya kudunya wal mar'ati jeung ka istri ala hududin nafsi kana pirang-pirang bagian nafsu bil wukupi ku cicing maha saratana hudud ka innama eta anu bukti naon wae kanat bukti hudud